artis ya erek naikkeun harga main teater dulu. Percaya Di Jakarta. Di Jakarta Iya tahu gua kalau di Jakarta mah karena orang pernah di Jakarta. Mainnya atuh aktor teaterna rek miskin terus. Nya artinya teater itu seprestis itu ya. Nya sekeren itu. ayeuna misalkan keur nutug ge jelema Main teater heula. main teater heula. Langsung main film gitu langsung main film dan harganya naik. Urang apal eta mah. Cok anjing atuh. Betapa gila teater bisa menjadikan industri ya. Mainnya aktor teaternya miskin. Halo barang ngisinger sadayana patepung lawang pamprok jonghok sang jisim kuring pian ngisinger dina raraga acara podcast nyata podol kesrek dina wengi ayeuna dina wengi nu teu ka naon teu ka emut ku abdi bakal kasumpingan tamu anu kacida luhung sareng adi luhungna nya eta rencangan lawas ti lawas ya teh rencangan beger keur ngora namina teh mai wilujeng sumping hatur nuhun pangolomna ieu mah. Bagea. Aduh. Lingi di studio para ngisinger. Oh, saya ke nya kalintang pabalatak. Kalintang pabalatak. Namina ge urang teh seniman. Weos ieu sampean ka dieu. Sampai anu lama ka dieu tah. Hese eta mah ka dieu. Soalnya teh dia sirkus meureun. Da urang teh pami sirkus mah hareureun tempatna. Jadi urang teh mending ngawangkong kitu nya. Laras. Ngawangkong. Kumaha perkawis ayeuna pangurud kumis nomor sabaraha ayeuna? Kumis mana ya? Kumis nu handap, kumis nu luhur mah tangtos katinggal eyeubna. Aya nu handap eyeub. Anggar we kitu carencang. Seueur Pak, sigana mah seueur pajejeut Pak. Sanes pajejeut. Ulah moal. Seueur nyelap. Oh mohon Nyelap karena mohon nyelap kana kumis nu lain. Atuh lah jeung kumis deui atuh. Kan awe ge loba kumis. Oh bener. Da kan awe nu kumisan cenah leuwih ngeunaheun kitu nya. Anu penting mah barangna ulah batangan bener teh. Bener. Penting ulah sajenis. Nya maksudna sejenis? Ulah batang jeung batang. Oh nya batang jeung batang. Kudu aya sarangkana nya. Da bedog wae pan aya sarangkana aya bedogna. Kan urang teh dina hirup teh kudu sapagodos aya hukum paradoks teh cenah mah. Kumaha? Nya paradoks teh langit aya bumi kitu kan aya lalaki kan eta teh hukum papacangan. Lain papantengan ya. Papacangan. Hukum bertolak belakang. Kenca katuhu kitu nya. Kenca duanana cacat. Gitu. Aya kanyut aya itil. Gitu. Da lamun kanyut kabeh meureunna dipuh nya mah nya. Manya dikulawitkeun kana poho celakaan ya. Spermana bingung. Sanes bingung mah beli dicabut aya taian. Gitu kan sperma biasanya kieu neangan endog biasa. Neangan endog. Gitu pas kanu bool mah bae gitu. Pas kana bool mah asa ieu teh lain cenah anjing neangan teh. Nya bener. Tai deui gitu. Naon cenah itu ngegelempeng badag biasana nu buleun gitu. Jeung bau-bauna beda ieu mah lain anjir beda lain. Tah gitu. Kumaha eta urang teh pagawean tapi masih euyeuh. Lumayan lah aya lah ari ngaranna ikhtiar ari hirupnya nya urang teh makhluk ikhtiarnya kudu we urang teh ikhtiar teh urang teh sabaraha teh panggih terakhir teh 2016 beureun 2016 nya oh nya 2016 bener memang urang kawin memang bener 2016 si Dorami aya kan itu Dorami eueuh Lasut. Dorami teh nu ieu, nu koneng. Si koneng. Lasut wah anjing eta mah. Hese tapi keren, Bro. Si Dorami mah maksudna saya teh bisa keneh ngebut jeung kabayang teh eta teh lain akina RX King. Lain. Buyut. Nah, abet dijual. Nya atuh unggal naon ngaranna unggal nyelah bocor deui ka buat teh. Oh gitu. Da ku abi mah diangge dintenan. Parna panyawan. Geus aki-aki hayo di bose we. Kan tas aki-aki buyut eta. Geus buyut. Hayo di bose. Eta mah memang kudu pajangan we. Kudu tengah imah nya. Dihanetan. Laminating gitu. Si ade da KTP. Ayeuna KTP geus teu laminating. Ya, teu meunang. Cenah. Kan eta mah urusan. Ya, eta mah lain urusan lah. Tah itu barudaknya warga-warga ngisinger perlu diutangin mah teh anjeunna teh kapungkur teh memang
teaterawan manehna teh. Tapi salah saja teaterawan anu mengkol karena dunia film manehna teh. Tah ayeuna teh manehna amun cuk-cuk teh bala mah teh tina nyutradaran titer namanya. Tina aktor. Tina aktor heula. Terus nyutradara jadi Ente tina ngangkut teh naon? kru. Tina kru. Tina creo. Heeh. Naik Karena aktor. tina aktor, Sutradaraan. tina sutradara Saya dawa deh. penulisan. Oh, penulisan. Penulisan. Yang jadi karena nulis namanya. Karena nyerat. Tiraha teh mah nah bet cikan may lalakonkeun nah may teh bet bisa resep teh teateran teh gara-gara naon. Anjir, langsung narik napas berat anjing. Berat mungkin. Geus balik ah. Bagi kana teater teh memang urang sabenerna di SMA teh urang teh lalajo teater. Nah, kacilakaan nama ketika FDBS gitu. Ya. Festival Drama Bahasa Sundanya nu agreng gitu. Ya, agreng pisan. Eta mah aktorna gering aktor SMA teh keur SMA aya ngaranna Teater X Teater. Nah, sarua jeung film BF. Tapi adegan teh mungkin henteu tepati lah. tepati. Ngan aktor-aktorna ngararungkeun. Astagfirullahaladzim, punten dah. Nya ditemukeun mah hese. Berarti cangkengna dipen lamun teu. Aktorna gering. Eta teh keur rek meneran UN nya UN baheula mah jaman namanya UN pi saminggueun di UN FDBS aya gitu tapi ngaktoran we didinya teh teu kumaha acting teh kumaha teu apal urang teh pokona mah tah ieu skripna ya main urang teh FDBS bari teu apal blocking kumaha itu bodor. Nah tapi geus beres eta pas UN urang gering. Tipes Gara-gara titer berarti. Gara-gara titer atuh. Bebeakan teh. Baheula mah titer dugi kabungi gitu. Salah. Dugi ka subuh. Dugi ka subuh. Nyalaikeun akhirat baheula mah. Teu salat. Naon atuh. Aduh, rada power ya. Tuluy kumaha. Ya gitu kan. Nah, geus beres eta baru ke Bandung moy. Diajak ke Bandung mah ke Mang Hermana waktu itu teh. Nah di situ memang aktoran tapi aktor tubuh teh ning, lain aktor tubuh lah. Aktor tubuh kan jika KPH-nya edan gitu. Ya mah tapi asuna teater eksperimental. Ya eksperimental waktu itu di Museum Barli kalau nggak salah. Mang Hermana nyebut orang ke teater Bel. Nah di situ dari kru. Tidinya mula orang karek menang honor. Tidinya teh honor titer teh karek keasaan di teater Bel. Karek apa aing aya teater honorer. Anjing cai teh. Nah aing menang honor da biasa nama tara. Sugan urang teh ibadah we teater teh. Ari bogoh kana teater gara-gara naon tah? Suka, maksudnya suka apa namanya laku gitu. Resep karena bermain peran gitu. Sebenarnya pupujian siapa berarti lain pupujian beuki ngabohong sebenarnya. Beuki ngabohong. Nah karena ada teater kan insya Allah lah jadi jalmi jujur karena kebohongan saya sudah pada tempatnya. Benar kan benar itu ya, jadi anu ngajian bogoh kana teater teh gara-gara naon? Gara-gara lalajo saha biasana kan atau ningali saha. Cara ya berarti gara-gara main. Pas mimiti main teater mimiti kumaha tah karasana? Linglung. Aing teh kudu kumaha ieu deg-degan mantap bah. Ente pas di panggung. Deg-degan teh karena urang teh kudu kumaha. Pas di panggung teh. Pas di panggung teh. Tapi lancar pertunjukan mah. Lancar, meureun. Halus. Tuh, atuh. Tangtos teuing gitu mata teh juara ge. Geus aktor mimiti, nya cabutan, bener. Nya festival itu teh langsung dilombakeun gitu. Langsung dilombakeun. Sanajan bae teh urang teh pas kibra, mun pas kibra onaman urang bisa. Nya beda pas kibra jeung kita. Beda. Nya teater kikira. Dek gitu. Nah dari situ baru kan ketika di Teater Bel keberuntungan orang itu langsung jeung senior. Langsung ada dinya Heridim, Yusef,
baru datungku. Mas Eri gitu ya. Terus Dedi Koral gitu. Anjing udah karek didinya kabuka kabeh. Si pembendaharaan teh. Bener. Anjing ya oke ngabangun teh. Nah didinya orang diajar. Diajar naon ngebohong. Diajar ngebohong. Diajar kemana bolos latihan udah capek aing teh. Kabayang teh anyar asup terus jeung senior anu ngomongkeun darah nih Jiwaku tanya. terada jiwa ragaku. Urang mah urang mah baheula pernah ditanya ku senior aya didinya dahar naon? Dahar sangu. Salah. Naon? Bener mah dahar naskah. Anjing. Cek aing teh. Aing mun dahar naskah paeh cikan. Tapi dia mah kan eueuh dialog kitu nya. Itu kan di kampus mungkin ya. Lain di kampus. Lain di kampus? Lain. Di luar kampus. Di luar kampus. Iya, non digigir tuh non Cijagra. Di Cijagra lain di kampus di Cijagra. Ya di situ baru kebuka mulai segala macamnya. Sudah dari situ tiba-tiba Kang Yusep ngomong ikut ke Padang. Ke Padang cai teh naon? Tah didinya beuki reuas deui. Di Padang urang nyekel 8 tokoh. Tokohna tokoh obat, tokoh material. Material itu. 8 tokoh itu Bulan dan Kerupuk. Bulan dan Kerupuk kan naskah gede. Ya, naskah gede. Naskah banyak orang dipainkeun ku 6 urang. Jadi kabeh teh multitalentan kitu nya. Multitalentan kabeh. Berarti ganti kostum Ganti kostum jadi orang ganti kostum itu di belakang di belakang backdrop. Jadi nyaling ke tukang. Ente orang geus nyiapkeun. Oh iya belah dia jang kostum Kahiji gitu nya. kahiji, kadua, katilu, iya kostum bebek, ini kostum ibu-ibu, kostum siapa. Itu dimainin. Nah, jadi gue Eta teh konsep atau ngirit biaya pesawat? walau alam. Abi junior. Walau alam eta mah. Tapi jika nama aya dua nana aja ya. Aya. Konsep oge. Konsep lah jeung apa efisiensi. Efisiensi. Nah kabayang lamun ku jelema kabehnya Bulan dan Kerupuk. Bulan dan Kerupuk aya aktor bener kan. Kudu make private jet eta. Langsung booking anjing. Nombok teh kudu kasaha meureun eta. Terus dirinya baru dari situ udah selesai bikin hobi, bikin segala macam. Tah lamun misalkeun naik hari itu teh kan tina aktor teh nu asa nyaho abi mah maet teh nyen hobi. Hobi teater. Tah itu kan bagi uing mah aneh, Mai. Kamu nesana nu aneh di zaman eta. Soalna batur mah harita nyarieun ngaran teh wah pas serius-serius mah aya nu ngaranna teh jiga misalkeun uing nya bala nyen teater angkatan Republik Semut Hitam kan geus ngadengin lagi sangar gitu nya. Kertihan aya teater Casanova teh nya. Terus aya Laskar Panggung teh wah pokona mah teater bel dan sajabananya nu pugu STB mah kan geus kolot eta mah geus nya. Pucung heuh teh. Aya ngaran bermain teh. Hobi berteater. Cek aing teh ieu minikot jiga kana cocok. Nah pikiranna hobi tah. Karena nu ngabangun eta kabehanana eueuh lulusan seni. Can lulus bener. Kebidanan. Oh nya si eta teh arsitek. Saha arsitek? Aya Rangga ngaranna. Rangga. Terus pedagang aya. Oh si Babil teh berarti teh asup. Belum. Bukan pendiri. Belum, bukan pendiri. Terus marketing naon gitu. Marketing naon. Terus ahli gizi. Oke, itu jadi hobi berteater teh eta. Hobi we eta mah. Ngarapna naon wae eta teater jigo kumaha tah? FDBS dulu FDBS pertama tuh FDBS ya udah. FDBS itu Sadrah mentu salah. Tapi sebelumnya itu diundang ku apa namanya? Apa Dundi Dago teh? Naon Tihos? Diundang ku Tihos lewat Manghermana. Nah, didinya Manghermana meureun can aya barudak baheula. Nah, nyandak we hobi nyandak atas nama Manghermana. Jadi gitu. Didinya langsung sutradaraan didinya teh. Ya sutradaraan sabenerna kan nyambung jeung tet. Gitu eta teh. Jadi geus lulus di X sakola. Tungka
luar. Oh berarti itu lulusan sekolah teater Lulusan Manhiji. nyeun eta. Oh sekolah di mana hiji? Alhamdulillah. Nah, kan Manhiji mah terkenal sekolah jelema balaleunghar eta teh. wah anjing. Berarti di dinya gitu. Berarti gara-gara beungharnya loba duit, da kudu bayaran bahar batur siapa ya eta mah. Amin, urang mah amin nunggu lah urang mah. Ini sih memang dulu si hobi berteater memang udunan. Udunan gitu. Nomor sorangan. Oh, udah sorangan. Sampai kita punya tempat di Padepokan Seni yang Sunda. Oh sempet ternyata di Mayang Sunda. Kurang tuh apa, itu mah rada historis urang rada ringit lah orangnya. Nah, langsung bijil tiba-tiba dari Teater Bell itu orang kenal Kang Indra Sitas. Indra Sitas tiba ke geus muka honor apa barengan. Geus muka honor. Kalau proyek naon eta proyek naon? Proyek Teater Bell. Oh proyek Teater Bell sebagai aktor. Sebagai aktor duaan. Sok kegiatan di mana cenah. Cukuran tuh Padepokan, oh deket atau oke ya. Akhirnya datang Kang Indras bawa ozon. Nah dinya orang bebeakan diajar mah ku Indra Sitas. Jadi berjasa ke orang mah sebenarnya di negetih orang mah Indras jeung Kang Yusef. Ya palingan memang lamun orang ningali dirinya mengacting gitu nya memang lebih deket ke Indra memang. Oh. Indra Lesmana. Tuh hanya kalau Sopialan Subana. Ya tapi memang lamun ngobrolkeun ke aktoran katingali sih main loba lamun main kan loba non lamun disebutkeun arahna loba main realisna ngeunaheun lah. Nah, jeung katingali pengaruh-pengaruh Indra, misalkan ada cara ngagilak, ngagaleong, maka ada katingal gitu. Eta mah teu bisa dileungitkeun nya karena meureun di alam bawah sadar mah itu ngefans ka Indra Sitasnya. Ya, influencer besar lah ya. Dan memang Indra Sitas itu memang tokoh lain tokoh atau aktor realis pada zamannya anu Yahud gitu. Iya. Yahud banget. Tapi ayeuna lah. Nya nepi ka ayeuna cara anu ngagantikeun. Karena ketika manehna ngaktor di Jakarta diudag urang. Diudag. Dulu tuh di mana main di mana? Di taman di apa sih? Gedung Kesenian Jakarta nu GKJ. Nya. Anu heboh teh. Nya. Itu anjing. Kebiasaan lah lanjut teater tuh pakai jeans, belel gitu anjing. Pakai sendal capit dan segala macam ini tuh ke Jakarta cuek urang teh. Teboga nanaon. Teu nyaho ditu mah teater menak. Teu nyaho di ditu anjing teater menak. Bijil teh artis kaluar tina Alphard. Yuk, cek aing teh yuk. Make gaun, make segala beda budaya anjing di dia mah cek aing. Jadi mah nu lalajo teater teh menak. Bener. Aya di Bandung mah gemel unggul. Cek aing teh anjing. Dari situ mulai dikabuka, oh begini cara main di Jakarta, begini cara industri lah nya. Industri. Aya industri di teater teh ternyata aya industri. Seharusnya. Itu lamun di Jakarta kan aya industri beda jeung di Bandung patojaiyah kan. Iya, bener. Di Bandung mah patojaiyah jeung di Jakarta. Di Bandung mah teater teh ieuh deui, Di Jakarta mah iya gampang. Iya gampang gitu kan. Nah, cai itu berbanding terbalik gitu si apa namanya? Si kondisinya kulturnya gitu, kultur menontonnya. Kultur bermainna gitu. Karena di Jakarta memang siga teater teh geus jiga lamun cek urang dina pandangan urang jiga seni rupa mah. Jadi ketika nonton teater teh aya semacam prestis. Betul. Si penonton teh beda jeung di Bandung. Iya. Di Bandung justru tibalik. Justru kegedean teh mung nonton teater teh. Ada tapi nontonnya STB. Sumuhun eta ge kan jika da maneh babaturan orang jadi mana kudu lalaju lah gitu ibaratna gitu kan. Lah. Gitu kan babaturan aya circle babaturan teh ge. Nah, lamun ngalalakon desa dituluykeun deui mah. Nah, pada akhirnya didinya bet memutuskeun padahal dia kan main alus. Nyutradaran lumayan sanyaweung karena dina sanyaweung kan terakhir anu ningali karya maneh teh nu dina Balukarna. Seger sebagai di luar alus jeung gorengnya tapi seger sebagai anak muda lah gitu boga gaya sorangan boga gaya sorangan gitu nya tapi nu urang heran teh nah bet kalah milih kana nulis gitu fokus di nulis padahal dia nyutradaran oge mana mah bisa neangan duit dan sebagainya pinter ngamanage lah maksudnya gitu terus bisa neangan tidinya ngeunah nulis ngeunah maksudnya begini dia tidak pakepuk dengan banyak orang yang pertama apalkan orang
orang kan jelmana ekstrovertnya. Ya, resep onani gitu. Untuk orang cicingan introvert gitu. Resep segala sorangan. Resep segala sorangan. Kalau misalkan orang menyutradarai, kadang-kadang memang pusing ketika melihat banyak orang. Kenapa gitu? Tapi kayak itu orang pusing melihat banyak orang, banyak Banyak masukan. malah ketika orang bertanya pun orang liar. Oh, Orang teh berarti itu cocok jadi sutradara sebenarnya. sebenarnya mah cuman gagasan orang pada saat itu untungnya ada Alni. Nah Alni anu Astradanya. ngajawantahkeun naon kayak orang gitu. Tapi secara pemikiran emang Mai jeung Alni cocok. Maksudnya anu dipikirkan ku Mai teh nepi ka Alni. Iya. Kadang-kadang kan loba nu gagal Astrada teh kan. Iya. Nah Alni cocok sebenarnya. Apa namanya? Menerjemahkannya karena kan orang pabaliut. Oh. Orang secara ngomong tuh orang tidak terstruktur. Tidak sistematis lah gitu pabaliut. Tapi permasalahan eta kan ketika maneh ngaktor kan aya kondisi eta mah berkecimpung jeung banyak orang. Tidak terjadi itu tapi pusing gitu. Ya pusing. Sarua jadi aktor ge. Oh kalau jadi aktor mah orang naon ngaranna ada pelarian. Pelariannya anjing. Pelariannya karena aktor. Oh, jadi fokus karena peran sorangan. Fokus karena peran sorangan. Kamu sutradara karena mikiran KB gitu ya. Jadi liar ohnya. Jadi komo lamun aya pernah orang kan jangan pernah ngadatnya. Hese gitu ngadatna. Orang pernah sekali-kali ngadat karena ketika jeung artistikna ketika orang ngomong kieu manehna iya tapi jadi nante jauh gitu. Jauh. Itu nepi ka bubuk. Nah, ayalah handphone lah bubuk. Gitu. Terus itu recovery-na orang hese pisan eta. Nggak ngomong geus kitu teh. Ngan Bapak 2 jam lah orang kudu cicing. nonton bokep teh. Itu. Oh, itu cicing ya, kontemplasi. Cicing orang tuh cicing netepan. Micin energi goreng. Nyada orang mah sebagai orang Sunda memang kudu loba kitu kan, kudu loba kontemplasi. Ya. Nah, terus langsung berarti karena nulis teh itu pilihan atau nasib ya? Nasib. Karena corona. Oh, aya lalakun jeung corona kumaha. Yang corona kan dulu tidak bisa langsung menyutradarai kan. Akhirnya orang ngirim-ngirim gitu, ngirim karya, ngirim apa, akhirnya masuk ke Kemen apa namanya? Kemendikcret. Lain enggak. Kemensos tahun. Kemenpar. Oh, Kemenpar. Masuk Kemenpar, baru di situ ketemu bos anu ayeuna geus resign tapi aya nama gitu. Nah, baru mulai menulis. Nah, bener mah aya hayang urang ge menyutradarai. Masih aya hasrat. Masih jauh. Nulis mimiti nulis naon tamanya baheula? Puisi. 2006. Penyiar berarti awal namanya. Penyiar sangu. Penyair gitu. Benerkeun atuh. Sia masuk teu paham aing. Kayak orang dilanjutin kadinya. Jadi awal mah penyair heula gitu nya. Tapi enggak penyair. Enggak gimana gitu. Itu daria lah gitu. Oh, itu serius gitu. Jangka awewe. Oh, karena ngagimbal. Ngagimbal. Ngolo awe gitu. Di zaman hari tama memang awe teh diberi puisi teh langsung gegelepekan. Langsung ke itu anjing di tengah lapang. Kejar lagi. Nah, jadi nulis naskah titernya. Naskah titer. Naskah titer itu 2008 longser heula anjing. Juara 3. Nulis naskah longser. Aing rada ajaib dewa ieu longser di tieun naskahna. Dari jieun naskah teh karena aya nu nulis. Nya mata aya nu nulis ge lain maksudnya keke nah ieu aya nu nulis. Oh, aya nu mang nulis ke. Aya juru tulis lah gitu. Sabarna mah tadi jieun. Sabarna mah ngan salambar. Dari pungkul. Drapungkul set keke oke. Ke pangnuliskeun dialogna aya gitu. Bisi poho teh. Tapi jadi we naskah. Gitu. Jadi ari kana film bisa kumaha mah eta. Kana film sebenarnya 2016. Urang teh balukan oge.
Ya kan orang teh ningali didinya teh harita ngobrol-ngobrol masalah jadi pemateri film jeung nyobana penulisan naskah film. Tarona teh apa nah sih mah ujug-ujug penulisan naskah film. Itu dia balukarna jadiin film. Oh, gara-gara Balukara jadi film. Balukarna jadi film, akhirnya orang diajar nulis film. Tapi anggar judulna Balukarna. Anggar judul. Itu jadi Balukurna tuh. Ente jadi penyebabnya ente. Itu di bahasa Indonesia kan agak lah tuh. Di bahasa Indonesia kan mah. Nah, eta masalah memang masalah bahasa teh kadang tuh bisa ditranslate teh kitu nya. Tah eta masalahna aku mah pas ditranslate. Anggar bahasa Sunda filmna. Enggak. Beda peta Balukarna mah bahasa Indonesia nya. Bahasa Indonesia Balukarna. Kan campur ada tambahan. Ya, memang dicampur kan. Memang campur di film Dan lagi. syutingnya di Bandung. Bukan film prestis tapi itu awal lah. Gitu. Titik awal, titik cakan mimiti. Jadi pasti eta mah jadi prestis lah. Dangarna ge titik cakan mimiti. Erek hade rek goreng ge nya. Bener. Mun eueuh Balukarna didinya mau bisa ka film bener deh. Asik gitu. Tapi di film kumaha tambahan ayeuna? Alhamdulillah, ayeuna teh nulis sempet udah 3 lah kayaknya. FTV. Edan FTP. FTV. Kalau aing malah berak nanya FTP kalau lama judulnya naon pasti gaduh soalnya. Anjing geus lah. Judulnya aing Geus anjing geus. sok aing Era anjing. FTV azab bisa teh. Geus era. Terus untuk era tapi maksudnya iya orang bersyukur oke ya. Ente kan orang sok gaduh judulnya orang hayang seuri we. Yang geus atuh. Nya sok atuh terus. Ya. FTV terus mini series 30 episode lah. Saya nulis 6 episode kayaknya. Halus tapi teteh. Halus Natasha Wilona. Nya halus filmnya kita hasilnya halus. Halus lumayan. Lumayan lah orang agak puas. Agak puas. Tapi lu puas anu tadi pastinya nu FTP pasti lu puasnya. Puas gitu lah. Puas. Terus tahun ayeuna di video kayaknya. Series kayak kurang 3 episode. Tapi lamun memang ngobrolkeun kana industri didinya memang ieu pisannya nu ngaranna nasib kan teu apal urang teh nya. Jadi didinya kan tina titer nulis puisi karena nulis naskah titer tiba-tiba nulis film. Ayeuna kan jadi nulis beberapa kreator lahnya. Jadi akhirnya karena konten kreator oge bisa jaban. Eta mah kan miliknya banyak. Lain sesuatu nu didesain kan urang aya. Aya nu ngadesain. Gusti Allah. Semuanya lain didesain kumaha gitu semua maksudnya. Kurang pungkas lah obrolan masalah pribadi main. Dalam ngobrolkan kali itu kan orang teh geus teu menarik deui. Nya. Da ngomongkeun kabogoh orang teh boga. Teu boga kabogoh mah. Da urang teh jomblo pan nya. Di dieu mah. Teu da emang jomblo. Nya. Da teu boga kabogoh da nya. Teu boga pamajikan mah duda. Bener. Jadi orang teh jomblo pan. Jadi teu boga kabogoh jadi teu kudu dibahas. Nya, bener. Anu mah urang ngabahaskeun. Nah, mae teh bet memilih jalur seniman. Da mae teh kan lahir di keluarga nu normatif gitu nya. Iya. Jol jadi seniman. Pan mae teh baheula teh pak ti leutik tadi di kolot jadi santri. Anu arah-arah paling luhur teh bener arah-arah teh mau jauh tina PNS. Henteu lain PNS pegawai bank. Nya lah pokoknya masih jalur eta lah. Tak kumaha bet milih jadi seniman teh kunaon. Kan orang teh opat universitas orang teh. Geus beunghar deui wae. Tapi teu lulus. Nya, hade. Ekuitas orang teh sempat manajemen karena memang ambisi kolot kan jadi pegawai bank lah. Terus keduana orang hayang bener lah. Maksudnya yang bener teh aya SPMBDI. Nah dari situ orang ke sastra Indonesia UPI gitu. Ada harita ka kebidanan naon harita? Lain namanya, lain kuliah taunya. Lain eta mah nguliahkeun. Aduh, bari ngaliwat kita menghantarkeun anjing. Mana wetek ngabeatkeun mamas. Lanjut. Dari UPI terlulus akhirnya ke STSI. Oh kuliah di STSI teh? Henteu nepi ka monolog. Dituluykeun nepi tes unggul. Tes lulus geus we. Oh lulus urang teh geuning gitu tah. Lulus STSI tapi Bu Retno pada saat itu nawaran apa sih? Buri Child.
Burinong. 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 Main Ya didinya di Burichat gitu. Cek aing teh asa teu kudu kuliah. Dan geus ngabantuan ujian urang teh. Mas kana ade nya. Dua siki urang ngabantuan ujian didinya. Sikina siki naon wae teh mah. Aya siki nangka jeung siki kanyut. Terus dua siki eta teh bari jeung anjing mun pisan ieu obrolan mun pisan ieu nah beneran berbobot gitu anjing banyak meninya anjing gitu enggak SD-nya cek orang tuh asa teh kudu kuliah da urang geus ngabantuan ujian balaga berarti lama nya balaga iya ya saya dirinya teh masuk karena orang yang di Bandung deui karena geus pindah ka Garut teh ning baheula aya ieu lah insiden nya pindah ke Garut orang yang di Bandung kan di Bandung teh urang api-api kuliah di Pasim psikologi api-api eta teh dah hayang berteater urang teh hayang berteater baheula nepi ka Leumpang teu boga duit ge sempat ngalaman eta sempet nepi ka Leumpang rek minta ongkos udah baheula mah nya karena sesuatu tehnya baheula mah ya serinya teh gitulah taina lamun misalkan urang ningali mah di entragan urang lah urang pada angkatan senior mah nya atuh urang teh handapan ente nya tapi lamun KTP mah kan saluheureun ento lah sabaraha urang kan lahirnya 82 urang urang ge 85 oh gitu urang 87 anjing ini mungkarolot lah urang lamun ningali entragan seniman di angkatan urang sebutlah urang teh senimannya anu mampu konsisten kan teu loba namanya kumaha tapa lamun dina sudut pandang main ningali hal anu kajadian siga kitu kunaon sih mah betapa riweuh kitu dunia kesenimanan tadi urang teh kan ini agama ge nu hese istiqomah ya nu hese istiqomah komo istibatur mah hese pisan urang hese teh eta mah nehan padanana rek nembal teh nah istiqomah teh hese ibaratnya konsisten teh hese gitu karena apa namanya kalau dulu orang mempertahankan benar-benar survive untuk berteater itu orang jadi kuli mangku pernah kuli mangku truk orang pernah lain kuli mangku awewe aing geus lain geus ngakebek gue eta mah jeung Elsie atuh kayenakeun punten keceplosan kayenakeun tapi teman kan jadi Malik Mayar itu Malik Mayar lain dibayar lain buat teater itu mah gitu mah buat tadi gemes tuh nah itu buat teater itu orang lebih kayak jadi kuli mangku betul-betul kuli panggul lah gitu kuli panggul aja bongkar muat dulu bongkar muat BJB lah bang bongkar muat gitu tapi jangan ongkosan untuk kelas ke panggung tahun sabaraha gitu 2000 geus maot 2012 oh berarti orang skipnya orang geus di Jakarta tapi jadi orang teu apal mah pengen teh heula nu ka Jakarta teh 2012 lah 2012an manggol arsip PJB mau dihancurkan gitu. Kayak gitu ke gudang. Kayak gitu. Eta dinya manggol kahirupannya. Nyamangun ban arsip gitu nya. Nya arsip sa Jabar. Jabar. Yang bocor teh cilaka ya banyak. Cilaka. Ya tapi lamun misalkan lah ieu naon sih? Cek mae teh ayeuna fenomena seniman di Bandung ya Maya. Ada mae teh geus kaasup seniman kahot lah lamun di era namanya. Mudah-mudahan. Kan geus leuwih ti 10 tahun May. 20. Nya geus leuwih ti 10 tahun. Jadi artinya geus asup kana rada kahot lah meskipun ari kana legend mah da teuing ya. Ada. Yang geus ngabuktikeun yen May teh memang fokus di dunia eta jeung konsisten di dunia eta jeung bahkan nepi ka ngahasilkeun kahirupan oge kan tidinya lah ya gitu. Jadi cek abi mah eueuh salahna oge misalkan May ngobrol masalah ieu mah rada daria anjir. Baik ngobrolkeun dunia kesenimanan gitu di Bandung utamana lah orang teh orang Bandung. Nah di Bandung itunya lamun ku urang tingali loba gengsi yang pertama anjing. Orang tingali ya. Itu banyak gengsinya ibaratnya kayak
apa namanya, senioritasnya bener aya tapi berguna. Orang jujur weh. Aya tapi berguna ke siga kumaha. Maksudnya gini, kalau ada senioritas kitunya ka handapeun teh yang handap hormat atau nuluhur teh bener-bener ngajaga. Ya, atau mere gitu nya. Bener, atau mere jalan, mere dokumentasi atau apa, melihat lah gitu, melihat oh ini berpotensi, ini enggak, ini salilana oge urang ngeliat tuh Bandung susah untuk ada dewan kesenian. Ya, karena memang jelemana teh geus kararuat. Kuat teuing aregona tapi kuat aregona jadi dihijikeun teh dalam satu misi itu susah. Beda dengan di Yogyakarta. Kalau Yogyakarta memang seniornya itu mere jalan. Ya. Karena misalkan seperti siapa Butet atau dan lain segala macam lah. Itu mah mere gitu. Mere pengetahuan, mere jalan dan segala macam yang pada akhirnya keseniannya berjalan. Hari di Bandung kan tutup. Ya karena memang kabuktian sih. Akhirnya di Jogja mah kan umur komunitasnya ini para lanjak. Di Bandung mah. Di Bandung mah teuing 10 tahun ge. Soalnya memang lamun nepi ka di Bandung mah memang ieu teh lain di Bandung wae nya aya kejadian kan di Bandung mah kocap. Kelompok tokoh cenah. Lamun si eta geus eueuh mah. Geus eueuh. Tapi lamun di Jogja mah meskipun geus eueuh tetep aya. Bener. Meskipun beda gayanya. Iya. Jadi ada eta mah kumaha jelema kesenian apa. Tapi ngaran kelompokna teh minimal tetep aya lah. Betul. Di orang memang teu loba anu juga gitu dan memang cek urang mah permasalahan di Bandung. Lamun cek urang memang iya aya positif negatifnya mah maksudnya. Nah di Bandung kita dihijikeun. Karena memang tiap jelema teh di Bandung teh secara kapasitas teh alus teuing. Bener. Jadi karena si boga idealisme da aing mah kieu misalkan. Bisa sorangan. Hese ketika digabungkan misalkan anu di dinya misalkan jeung urang misalkan ngalongser dinya film, didinya kuat dina film, uing kuat dina longser. Ketika ngahiji teh hese. Karena urang teh aing da bisa sorangan gitu kudu maneh gitu. Bener. Eta salah sahiji masalah anu pada akhirna siga jelema teh nutup. Tapi kan kudu kolaborasi. Kudu nama kolaborasi. Ya. Karitana cangcutisasi dan saja banapan. Saya kan anu masalahna pada akhirnya ngarusak karena generasi. Terus masalahnya di orang kan aya semacam eksklusivisme mah. Bener. Aya semacam eksklusif jadi Eta kelompok ieu teh bisa hasil lah orang teu menembus kelompok eta teh. Kudu aya urang jero heula. Bener. Kudu wawuh, kudu PDKT, kudu naon gitu. Itu baik tapi bagi orang karena ada proses kurasi. Bagus Bagi pribadi orang, tetapi nah kunaon kudu aya anu di luhur teh nya bahwa ieu teh kabeh atuh ilmuna teh kudu merata tuh. Maksud orang gitu. Tapi yang ini ibaratnya kayak ini misalkan sudah industri. Nah di sini ada seniman yang hayang asup ente lain. Orang ngomongin so idealis lah. Gitu. So idealis gitu. Maksud orang ieu teh gede euy. si teater aing. Jelema nu so idealis itu sebenarnya orang-orang besar. Oh iya. Tetapi ketika proses enggeus nyeun dewa nyeun segala macam itu diajakan. Oh. Bukan proses si teater aing ini menutup diri, tapi ini memang tidak diajakin. Dipicen lah gitu. Nya diasingkan karena dia sudah industri. Oh. Padahal mun ieu diajakan atau mere insight lain. Nya. Bener gak? Nya bener. Bisa nge-highlight naon, bisa naon. Si dibantuan. Sebenarnya mah kan gitu. Nya. Tapi ini tuh nggak diajakin. Akhirnya sih gede sorangan dan kelihatan sombong. Padahal orang-orang sorangan anu embung. Oh nya, eta nya karasa kurang bener sih kayak gitu. Iya kan? Ayo sih yo anjing ngetruk sorangan anjing. Jadi di orang mah kan di era orang aya anggapan bahwa industri itu adalah penyimpangan. Konotasi nanti gitu. Termasuk kan siga ampuranya. Orang kan ngalaman masalah ejekan eta mah. Naon sih mana bet gawe itu karena itu seniman. Kan padahal permasalahan eta kaitanana jeung masalah urang jadi seniman jadi eta kan tiap jelema teh maksudna mah berhak memilih hidupnya masing-masing. Jadi teu kudu dia kan eta nepi ka asup kana ranah pribadi loh main nu karena itu teh kan apakah manehna iri atau kumaha maksudna teh maksud urang kieu ibaratna lamun urang geus majeng nyalira gitu nya. Urang teh aya meureun gitu teh. Tapi teh ku aya meureun teh ulah dipenta. Teu kudu dipenta, da urang dihidang gitu nya. Tapi kunaon ini diejek.
Tak eta anu ngajadikeun tidak menarik. Kan itu aneh. Dia berharap misalkan donasi lah ibaratnya ada teater donasi gitu, teater aing. Iya. Nah teater minta kan donasi gitu tah. Nah si ini tuh sudah diejek lebih dulu. Jadi kan hoream. Sok rek kumaha maksud urang. Jadi kan sederhana masih kayak misalnya orang boga teater nu teater aing teh. Mana tiba-tiba baturan teh gawe misalkan nanti jadi kegedean misalkan di perusahaan gede. Kan lamun orang hubungan baik membeureunnan. Makanya aing rek nggarap teater butuh dana 5 juta. Gitu. Kan bisa sih kayak gitu nya. Jika payoyon lah ibaratnya almarhum. Ya payoyon. Abi teh ini anak-anak ini biji lah anjing 5 juta, 10 juta. Gede hari temennya gede pisan. 10 juta teh bisa produksi hiji teater. Asli coba legend unggul nu aya. Nungkul jabanding payoyon aduh eta urang ge ngalaman tah. Pokona teater paling bagja di eta mah di Aul. Adi Aul lah ya. Nah, Aul. Juara itu dia. Juara. Teater idealis. Tapi ieu na ge hartos gitu ya. Teu nanaon ada di situ. Tapi kan eta sih mah urang ge nu ngarasa eta jadi di urang mah sabenerna mah loba kelompok-kelompok di urang anu teu bertahan memang permasalahanna eta tadi. Jadi ketokohan terus sama di urang selain eta mah nya tapi mah duka bener duka teu. Bukan tinggal ku urang oke. Di masalah oge kadang-kadang masih tokoh ieu teh. Misalkan teater aing dicekal ku Mai teh geus kolot geus umur sekian tahun. Kan nu ngaranna jelema mah batasnya mah nya. Ya batas produktivitas dan sejabana buatin awak buatin cara berpikir takuduna kan mana sebagai kolot bijak ningali jadi hanap teh saha nu bisa nuluykeun aing meskipun bergayana pasti beda tadi urang mah cenderung berat untuk mewariskan eta teh betul dan cenderung hayang ngadirikeun ya yang aing sorangan gitu ibaratnya tapi kan kalau kasusnya payoyon aktor beda dari payoyon beda urang jadi inget kan di urang teh aya teater industri anu rada semi kabar teh naon sih baru teh? AAP Angka Andika Production yang pura ada nyalingur. Iya kan AAP salah sahiji bentuk teater anu cek urang mampu menjadi industri yang besar di Bandung. Benar tuh Mai? Nah, pada zaman urang. Luar eta pun hiji-hiji na kelompok teater di zaman urang anu nonton teater kot karya banding juga siraru sabulan anjing bener dan eta teh penonton sepi sapoe teh lain kali bener tilu kali sok tilu kali sabulan 150 tapi ke aktor ge kan aplusan iya aktor teh aplusan lain saurang jadi hiji peran teh dipaen gitu sebebar urang bener nah kitu nah AAP ya kan namun ngomongkeun ternyata kan anu bogana teh kan titer Pak. Iya. Pak angkat titer. Lain jelema sadawa ya. Pak Anton. Nya Pak Anton. Almarhum. Pak Anton teh kan titer lain jelema sadawa ya. Titer serius mana teh baheula teh. Itu kan? Pak Anton teh titer serius mana teh baheula teh. Pas nyieun makan barang nyieun, da manehna geus pikiran kudu industri terus kudu berkesenian teh kudu deket jeung masyarakat saja pasar. Nyieun jiga kitu kan eta pelopor di Bandung dan berhasil sukses. Betul. Tapi poe ayeuna ka mana, Bang? Awi? Urang geus teu ngadenge deui ayeuna. Oh ku ieu, ku aya non Badalohor. Ya, tapi kan ngaranna geus lain angka deui. Maksudna teh kan si ngaranna teh geus gede. Nah, teu dituluykeun sih kitu maksudna teh. Dan orang-orang yang di industri Pak Anka itu ayeuna di industri teater Jakarta. Nya, urang ge apa? Urang ge apa? Nya pada akhirna kan anu angka ieu pada akhirna cek urang mah jadi bos secara gaya bos secara ngaran gitu karena nu aya meureun nya kabaret-kabaret biasa lah nya kabaret biasa dan kabaret jadi angka urang lamun ningali apa itu apa memang ngahijikeun antara kabaret nu aya ayeuna jeung titer nu pada waktu itu lah gitu jadi manehna aya berada di posisi di tengah-tengah gitu dan eta cek urang mah luar biasa punya kecerdasan intelektual betul dan urang melihatnya jika Trans Studio lah ayeuna tah orangnya kan ningali juga gitu Pak Angka geus melakukan tahun sakitu berarti kan ieu na geus di atas rata-rata benar jenius gitu aplusan tapi pada waktu itu sok kumaha saha jelema nu goreng Pak Angka bener teh sia piduit naon teater naon padahal mah kan teu kitu kudu kitu betul kata W.S. Rendra ya bahwa teater tuh gagah dalam kemiskinan gitu
Sebenarnya mah kan sederhana sih kaki. Jir angkaan si Pak Anton bisa siga kitu urang teh lamun misalkan urang ieu mah kan datang. Cik ton misalkan lamun urang babaturan. Cik ton kumaha eta teh carana misalkan bisa ngajual tiket siga kan kudu mah siga kitu nya. Ieu mah kan Pak Anton ge di jauhan, Bro. Iya kan. Di jauhan da teu boga batur Pak Anton oge. Iya. Siga kitu tata. Aya baturna Mang Hermana baheula. Pokoknya Mang Hermana Bandung Muay teh. Bandung Muay. Tapi kan Mang Hermana oge sarua. Sorangan ieu. Sorangan Mbak oge Bang Hermana oge bergerak sorangan. Orangnya kamari silaturahmi sih ka Kang Hermana oge. Terus tadi ngobrol kenal teater koma tadi teh? Poho. Maksudnya tuh kayak pasti ada ketika kita ngobrol ini pasti ada memang orang idealis yang agak keganggu gitu ya. Karena mereka mempertahankan bahwa acting ini adalah metode. Siga Payoyon ketika ditawaran ku Pak Slamet Raharjo ke film. Ya. Gitu. Yon udah masuk ke film. Ketika orang pagi di Jakarta itu, mereka ngomongin Payoyon. Saya sempat untuk menaikkan Payoyon katanya. Non karena ngajak, tapi Payoyon marah pada saat itu. Tidak, ini metode. Cepat Payoyon. Jadi memang pasti ada orang idealis yang memang tidak terganggu. Tapi ku keselna orang, gitu ya. Orang idealis ini selalu berputar-putar ketika manehna ngajukeun konsep ke orang. Misalkan gini. Mai cariin investor gini gitu ya. Nah ini cek orang teh nu ngaranna investor duit batur ya. Maksudnya kan pasti boga kaya kan. Lain nu ngaranna investor duit batur. Baliknya kapan? Pada saat itu tidak, manehna bingung. Dan ini mau cerita apa? Dijualnya kemana? Marketnya sih kumaha. Dia kan pengen menembus nih. Gitunya dia pengen menembus bahwa ada idealis. Terus dia pengen menembus pasar. Model kumaha. Jawabnya maksud orang gitu. Itu juga oke lah idealis gitunya. Idealis oke misalkan jika satu teater koma jelas idealismenya. Ya. Jelas bahwa ngan ngomongin ini metodenya nggak selesai tuh di situ. Tapi ketika orang kudu mawa batur maraban idealismena gitu Bisa. Kudu aya tanggung jawab atau ka batur. Iya maksudnya. Maksud orang kan gitu nya. Ngerti. Paham ya? Ya paham. Nah gitu. Gitu unggul sih jadi, maksud orang. Intinya mah sederhana oke lamun urang rek mau ide, lamun urang rek mau main karena idealisme urang. Pasti beteung main ge kudu diperhatikan ku urang. Nah, bukan isi beteung misalkan gini. Saya bawa orang yang punya duit nih. Nah ini yang punya duitnya. Nah sok atuh mau ngobrol. Tapi tanggung jawabnya apa ke sini? Mau manajemennya apa? Manajemennya seperti apa? Lalu misalkan iya teh jang maraban ente apa rek benerin film? Kan gitu bahasanya. Ya ngerti. Jadi ini tuh kesannya tuh ketika ketika orang mau investor, kesannya tuh jadi pendapatan dia kabeh selesai. Padahal itu duit produksi. Padahal itu sebenarnya duit produksi. Jadi loba kejadian duitnya misalkan 10 juta dipakai produksinya 1 juta. Nah gitu. Atau 1 juta, 1,5 juta misalkan produksinya. Nah yang di bawah ini adalah senioritas. Dengan sistem senioritas. Jadi mauan budak kampus. Anu karek bence-bence. Anu lugu-lugu. Selesai. Didoktrin. Bahwa teater adalah gitu kan. Padahal kan manehna mah gecuan. Eta masalahnya. Itu masalahnya ongko ngomong misalkan ngahina almarhum Pak Anton pe duit. Tapi manehna dengan duit jika gitu kan lebih kotor. Lebih kumaha gitu maksud orang. Ya kotor lah itu masuk. Nah kan lamun hari misalkan ini mending sportif sekalian. Lamun perih-perih kabeh gitu. Lamun perih-perih kabeh kan pupuhnya. Mending senang-senang kabeh. So aku ke siapa? Pak Geheng. Orang kan ngabongkar. Tuh ngabongkar. Tah ieu sakieu. Nya ngalih-ngalihkeun unggul teh dibongkar. Anjing. Ieu sakieu tah ayana. Cek urang teh. Kan benernya bener. Per kan? Urang tah kieu sakieu ayana. Non perna teu keong mah eta. Per baja doang. Itu. Nya. Tapi kan memang di urang teh memang nya teuing urang mah ieu nepi ka ayeuna.
can aya solusi, can bisa memetakeun kudu kumaha kaluar tina zona eta nya karena geus toksik pisan euy, beuki deui beuki toksik. Enggak, persepsina duit itu enggak haram. Jelema ngalah duit itu haram. Gitu weh. Jelema ngalah duit tina kesenian itu enggak haram. Nya eta mah. Lain maksudna teh urang dengan kondisi siga kieu urang ge bingung gitu ninggalin kudu jiga kumaha karena lamun misalkan urang misalkannya ka senior. Naon sih bet didinya wah eta bisa masalah serius gitu kan. Ibaratnya gini, daripada kita lebih haram mana, ibaratnya gini ya, di zaman orang didoktrin ku senior, iya mah punten paralun sanajan berjasa gitu, ku senior, ngalah duit tina kesenian itu codeka, cacat. Sarua urang. Ya kan? Sarua. Padahal daripada orang ningali jelema anu lelempangan gitu, untuk latihan, gitu untuk latihan lebih dosa mana? Ya. Ini sih orang ge aneh nanti kan gitu aya doktrin di zaman orang masih gak gitu tapi lamun urang menta ka batur. Kan anehnya. Daripada orang mengemis gitu. Tersinkron gitu kan pikiran Patoja iya. Itu kurang kunaon ieu teater Jakarta itu bisa di KKJ gitu nya. Kunaon orang-orang yang dari apart turun itu prestis bagi orang. Maksudnya prestis tuh ibaratnya jika baheula aya Junghun untuk meneliti keliling Jawa gitu. Untuk meneliti obat-obatan, obat-obat tanaman obat dan segala macam rempah-rempah. Dan model jika gitu aya jelema beungar hayang sebenarnya. Gitu. Cuman kaanggapna ku urang adalah haram. Yang eta sih, eta mah sebenarnya dogma sih sebenarnya dogma untuk menyembunyikan ada udang di balik batu teh. Iya, ada teater lain agama tuh. Lain. Da memang cek urang mah lamun misalkan menganggap teatrawan, misalkannya orang menganggap seniman, tanda kutip misalkan orang seniman apapun gitu ya. Justru tingkat lamun cek urang hari ini ketika orang menganggap itu sesuatu yang perlu dan penting, justru nanti kudu berhasil hirup tidinya. Karena aneh bagi orang malam misalkan orang ngomongin seniman, tapi orang jangan duit tina dagang misalkan. Aneh tuh cek mana? Kan ari nu ngaranna profesi mah Mai. Yeah. Diruntut ti luhurna ge misalkan profesi urang naon pasti ngasilkeun ge tidinya. Nah, orang sebut tukang dagang, misalkan tukang dagang sayur. Karena dagang sayur nu jualan sayur. Nah, tukang daging. Nah, sarua. Nah, didinya misalkan disebut aktor teater karena pagaweanna ngaktor, ditunil, menang duit tidinya, jadi seniman. Tapi kan di urang masa patonya iya. Urang aktor kudu ada dengan duit tina dagang. Baik sih sebenarnya. Teu naon sebenarnya mah kan ketika eta di dogma eta haram dengan tina kudu kan teu kudu oge. Eta mah lamun erek oge pribadi masing-masing lah. Ya, maksud urang kieu lah. Ulah ngomong ketika dihareup haram di tukang henteu. Nya. Eta unggul persoalan. Ari ngomong haram, ari baj honor maneh kurang disakuan saware. Gitu. Eta hukum. Kan eta mah haram pang kana sirahnya. Oh, kana hutang. Dikit nyokot honor batur. Persoalannya di situ saja sebenarnya. Teu fair. Eta masalah teh pendek. Ieu naon sih? Sederhana, tapi jika nama orang-orang teh loba korban nyeri hati. Asa panjang ngomongkeun masalah honor. Lain, di honor udah masa berlatih lah pada saat itu. Cuman kok sampai sekarang gitu. Kudu nama tata dogma itu guys eueuh gitu. Selesai atuh udah 2002 sebenarnya ya ini 25 guys, 25. Geus salah we eta 2000 salah we. 25 atuh kiamat ge geus aya, geus erek gitu. Maksudnya gitu kan atuh ningali jelema anu latihan di mana gitunya. Aduh kok gini. Kan ka urangna teh karunya. Ya bahkan urang mah kan baheula ketika proses diselesai di kelompok teater urang nepi ka aneh mah. Urang sempet aneh kelompok ieu mah cek aing teh sare teh di hotel. Siga karir itu eksklusif gitu urang teh. Tapi justru gara-gara urang kebetulan urang tuh ada pengalaman yang sedikit berbeda dengan teman-teman. Jadi di waktu zaman urang sekolah, urang mungkin keluar. Jadi urang boga pengalaman empirik anu lain. Jadi ketika dogma-dogma eta memang sebelumnya geus asup ka urang dan geus menjadi dasar. Jadi hancur dengan sendirinya karena orang ningali fakta di lapangan berbeda gitu. Matakna urang mah kan
ngagawean segala rupa sih ke broadcast nu karena itu kurang digawean dan urang ke dog wih marukan aing teh loba nu nyerang baheula wih seueur aing seueur aing teh kenging gelar eta teh aing geheng pemuda proyek teh anjir tapi kan anger aing ka kantin mengarariung gitu cik seneman gitu teh cik ngajaran senang proyek nanti proyek sorangan atuh maksudnya kan gitu bae lah eta mah rezekinya ya lain orang berbangga diri bukan tapi orang berharap diubah gitu ya, dan orang ge lain ngomongkeun masalah orang kan nyeri hati lainnya tapi paradigma itu kudu dirubah supaya kesenian di Bandung teh maju lah bener lah urang sedih atuh mah sok ayeuna kumaha tingali di poe ayeuna saha sih seniman-seniman di Bandung sok ayeuna ya angkatan barunya nggak muncul maksudnya teh anggar misalkan siga ayeuna masih keneh Kang Yosep gitu misalkan kan terus Kang Yosep oge dia kenapa geus areureuh gitu kan maksudnya anggar juga gitu anggar nu baheula gitu karena ya, mungkin salah satunya pola etanya jadi generasi itu banyak terputus mungkin karena cara rambut dan di luar memang boga project tapi ngaran muncul nya gitu karena dibayang-bayangi orang ya eta mah da geus pilihannya anu dibayang-bayangi orang anu dibayang-bayangi korporat anu ulah mah dibayang-bayangi masa lalu ulah bae eta gitu naon ripuh dibayang-bayangi masa lalu mah kieu terus tah bisi kadupa karep bae eta mah wajar lah jadi eta mah geus bagian tina hirup lah eta mah nganu lah hayu wae sekali aya romantisme eta romantis ceretnya da urang teh ari romantisme mah teu nepi enteungan tah Mai mun Mai ngabandingkeun ayeuna tadi Mai kan ngabahas Jogja ya perbedaan signifikan antara kesenian lah seniman Jogja jeung seniman Bandung selain masalah tadi naon eta mah eta ibarat ke puntennya secara kreativitas mah Bandung anggar secara kreativitas tapi ka poe ayeuna tapi secara ekosistem secara kultur berkesenian lain kultur Jawa Sunda lain tapi kultur kesenian Jogja lebih fair dibanding Bandung lebih sehatnya lebih sehat gitu berarti lamun ngobrolkeun gitu di Jogja misalkan kelompok-kelompok anu konon katanya teater idealis biasa mengambil proyek biasa dan tidak diomongkeun tuh sesantai itu mereka teh malah misalkan gini kalau di Jogja kan ada Sultan ini kalau kita bicara lagi ke film ya kalau kita bicara lagi ke film di Jogja itu aya dana Sultan di pemerintah di Sultan lain di pemerintah kan Sultan teh pemerintah di ditu mah nya nah lain TRI ting naon nya nah ini ada dana tiap tahun tuh ke beberapa komunitas nggak beres komunitas iya tahun harap ulang ngajukeun giliran aya tahun ayeuna sampai sedetil itu ngarah ka bagian KB jadi teu kudu parebutnya urang kudu itu yang bikin sebenarnya ekosistemnya adalah gitu tah eta tuh gede ngaranna ayeuna tapi sok saha ayeuna nu rek digedekeun euy si anu oke gedekeun ayeuna aya kitu aya proses eta aya proses ngomong ya ngariung siapa ya sekarang yang gedekeun saya teh juara anu oke mananya naon tahun ayeuna oke siap nggak ada itu tapi lamun urang ngobrolkeun ieu mah aya kan babaturan urang anu baheula sok main FTP nya budak ieu lah aktor gitu tapi urangna dihajar ku babaturanana di Jogja gara-gara FTP nya gara-gara FTP ya FTP mah tuh pada tahun 2000-an itu sekian kan FTP itu loba nu diproduksi di Jogjanya dan loba anak-anak kuliahan kampus nu jadi eta loba nu dihajar eta mah pastilah padahal cek urang mah eta mah da teu kudu oge sih tapi artina mah teu ngomongkeun Bandung teu ngomongkeun Jogja sensitivitas kan nu kitu tetep aya jadi intina mah kieu ngan meureun di Jogja mah lamun berkesenian berteater kene mah bae lah. Ari kana film kan mung jauh teuing meureunnya. Ya sudah nyebrang. Padahal kan aktor itu bawa dina film, bawa dina teater gitu. Itu masalah lah. Ya itu geus 2025 lah banyak
pasti kene ti zaman padi dipetet hirup kene gitu teh. Ti zaman padi dipetet mimitian nyebrang ke film. Geus diomongkeun nepi ka 2025 mah nya sih. Nggak tahu masalah pencariannya. Soalnya urangnya kan ningali aya beberapa memang aktor teh nu memang leuwih cocok memang main teater. Aya memang leuwih cocok memang main film. Karena misalkan secara teknisnya, secara teknis anu pokal-pokal gede misalkan pokal-pokal ngekerem lah gitu. Teu cocok kan kurang cocok pas main film. Karena nu Selamat tengah eta mah kan teu ieu teuing bener-bener nu misalkan pokal jiga sahanya. Pak Eka Pak Eka misalkan pakai Gandara. Nah, lamun main film kan di poe ayeuna nya. Ya. Lamun main film di poe ayeuna belum tentu cocok, beda lamun film baheula. Karena ternyata di setiap film mungkin kan aya style tiap tahun teh aya style yang berbeda gitu maksudnya sih kayak gitu mah. artis ya erek naikkeun harga main teater dulu. Percaya Di Jakarta. Di Jakarta Iya itu. tahu gua kalau di Jakarta mah karena orang pernah di Jakarta. Mainnya atuh aktor teaterna rek miskin terus. Nya artinya teater itu seprestis itu ya. Nya Sekeren itu. ayeuna misalkan keur nutug ge jelema Main teater heula. main teater heula. Langsung main film gitu langsung nya. main film dan harganya naik. Urang apal eta mah. Cok anjing atuh. Betapa gila teater bisa menjadikan industri ya. Mainnya aktor teaternya miskin. Teu mungkin kudu mah. Kudunan teu mungkin kan. Atau misalkan kita ngomongin ini dharma, ini adalah sebuah agama anu teater itu adalah guru gitu misalkan. Menyerek gitu. Atau batur neangan duit tina teater mah nya urang teu. Tah ieu aya nu hal menarik cek didinya tadi eta. Urang jadi kaingetan kieu di Bandung itu ada aya acara-acara misalkan siga festival teater jeung sajabana. Urang pas urang harita di Jakarta. Urang ningali kan kieu. Teater festival di Jakarta itu nya entah festival apa gitu. Ngan urang mah misalkan fokus karena festival teater lagi. Festival teater di Jakarta itu jelas Mai. Maksudnya jelas teh misalkan maneh ngagarap teater maneh menang. Jelas. Maneh teh bakal langsung dikontak. Iya. Entah itu nyutradaran film, entah mana jadi astrada, pokoknya maneh pasti bakal menang proyek. Mana menang prestis dan lain sebagainya. Jadi teater itu bisa jadi satu pintu pembuka gitu. Tapi lamun di Bandung, Mai, kurang aneh. Nah, kurang. Jadi festival teh ngasilkeun naon atuh. Nah berarti kan duka permasalahan manajemen di Bandung teh itu duka permasalahan urang teh apalagi lamun ngobrolkeun masalah manajemen. Da loba urang Bandung teh nu pala linter terus nu berkecimpung di dunia menjadi manajemen artis jadi naon Loba tuh nu nepi ka luar negeri. loba orang Bandung teh. Terus lamun disebut orang Bandung eta teu paduli, henteu oge. Da barenana nepi ka datang ka dieu kadang nonton naon kitu nya mah. Henteu oge. Urang teu ngarti masalahna di mana tah. Ego ibaratnya kira aya kolot ngarumpul ningali budak murah itu saha sih? Gitu. Nyinyir katanya. Eta mana geus nya naon sebenarnya wani ngomong gitu. Nah, aya gitu, Bro. Oh, intimidasi juga Aya. gitu. Mana pernah berarti? Aya babaturan urang Dikitukeun? gitu. Edan anjing. Eta mah geus maehan karakter tuh, guys. Datang ke penulis naskah gede di Bandung. Gede pisan lah pokoknya tiba heula eta mah. Awakna. Lain ngaranna Oh, ngaranna. Gede ngaran bisa gede gitu. bisa ada di billboard. Oh, bener. Suka teh karena di ke minyak tanah. Meral. Nah, si eta teh datang baturan orang bahwa manehna ngajukan konsep. Kalau dia sebagai guru, ya kalau teater adalah sebagai guru misalkan, ngomong atuh bahwa ini adalah kekurangannya anu. Kritik lah Tuh, katanya. kritis dan segala macamnya. Henteu ieu mah. Eta naon maneh? Saha maneh? Senyinyir itu. Saha maneh? Geus nyieun naon emang maneh? Maneh ka dieu. Aya eta, Bro. Cir cek aing teh dahsyat ge. Henteu lah teater malah lungguh. Senior teater malah lungguh. Tepatnya juga gitu teh. Tepat gitu teh. Berarti dina penulisan lebih edan ya. Sanajan aya di padepokan seni aing nepi ka dikunci anjing. Hah? Persaingan anjing. Aslina? Demi Allah. Nah, ketika itu orang aya project dari nya itu non Taman budaya. dari Taman Budaya.
anu nggak poe malam minggu boleh mah ya Nya apa lah ini teater terbuka. teater terbuka eta kan. Di luhur. Nah, orang aya project eta keur ngagarap asli eta mah. Biasana urang teh nepi ka jam 11 menang, jam 8 dikunci. Kabeh dikunci, Sabotase guys. sabotase. Oke. Dikunci, dipareuman lampu. Aing di jero, Tuh bisa keluar. geus kegedor edan karek keluar. Geus keluar pagar udah dikunci. Eueuh sasaha Nepi ka kitunya. urang nepi ka ngangkutan motor keluar. Di pangku. Padepokan sok. Oke, Aing iya gak pagar. Kadina kan pagar tanaman. Orang lewat dinya Kan jangkung eta teh. asli. Nepi ka di pangku motor. Asli. Untung aya lalaki genepan. Jadi nah nantinya tujuannya lamun orang misalkan jika Kasaingan. nya maksud orang teh. Nah orang ini kan tidak menarik mai aya pola nu pada akhirnya nu cek mana teh silih saingan. Kudu nama kan antara hiji seniman yang seniman lain teh silih ayunkeun lah, silih pajukeun. Nah, dia kan biasanya terus-terusan ke Padepokan. Heeh. Si apa namanya? Si undangan-undangan karyanya teh. Heeh, ternyata ieu main kok mana? Urang henteu. Urang mah di luar, nyokot di luar. Nya. Kan taman budaya gitu. Nah, mana ngadengi orang di taman budaya. Gitulah. Anjing berat eta harita. Nyeun hobi teh baheula. Eta nya loba kapeurih jeung kanyeri nu geus kaalaman berarti nya eta. Berarti jadi pada akhirnya jadi hobi teh jadi henteu hobi deui eta nya. Teu hobi deui eta, hobbrut. Hobi brutal Eta. Tapi untung teh nepi ka gelutnya mah nya. Nu nepi ka gelut urang erek jeung Beliau teh. jeung beliau. Tah enak pamungkas mai lah. Kahayang mai jeung unek-unek mai anu hayang ditepikeun ka seniman-seniman poe ieu ya siga kumaha tah mai tah. Maksud urang teh ulah cicingeun. Itu ulah cicingeun teh aya we ngagunuk di dinya. Atuh meureun bisa meureun ulin ka dieu. Ngobrol jeung saha jeung batur. Gitu. Intina kan ibaratnya kayak lamun urang cicing di dieu ilmu teh ngan teh dia we hungkul. Nya, kan? Tapi lamun urang kasaha we gitu tah. Ilmu teh pasti aya insight ilmu nu lain. Nah, maksud urang ulah ngagugulung sorangan. Gitu dah. Lamun misalkan manehna sadar diri, oh saya sudah mentok nih. Eureun heula tuh. Kristalisasi dulu si ide tuh. Kalau misalkan non ngana bahwa teater adalah pekerjaan gitunya. Atuh neangan anu bener-bener bae atuh proyek ge. Gitu. Ulah non ngana ulah bauan lah ibaratnya gitu kan. Jeung loba ayeuna teh pamarentah teh da aya dana Indonesia na eta sagara naon atuh duitna. Nah maksud urang kadinya atuh tempuh yang kayak gitu teh ulah hoream. Itu kan ibaratnya ngan kahoreaman hungkul sebenarnya. Ketika ningali syarat-syarat loba anjing hoream. Geus kan selesai. nya sia geus ku hoream. Loba sok tanya aja lah nya aya babaturan urang gitu. Ketika ningali syarat anjing hoream mah. Geus selesai. Nya tamat eta. Biasanya urang kieu oh iya jelema ieu nu bisa adalah orang manajemen. Menghubungi orang-orang manajemen. Anu tidak berkesinambungan dengan teater. Cik pangiekeun ieu kumaha ke engke mah maneh geus urang ieu. Aya proses dah. Nya maksud urang kadinya kan. Emang urang teu ngarti masalah manajemennya. Urang teh teu ngarti masalah manajemen. Banyak ininya cik atuh pangudarkeun, pangieunkeun segala macam. Engke lamun ieu lulus, engke mana ge meunang. Rada gedean setik. Bagi-bagi lah. Bagi-bagi tapi rada gedean setik geus selesai. Nya sederhana sebenarnya. Sederhana. Eta mah pola teknis urang ngabuka diri ka batur. Bener. Silang ilmu lah gitu nya. Mana teu bisa silat sok atuh pangajarkeun ka urang silat. Urang hayang bisa ieu belah dieu. Geus selesai. Meunang pan ilmu teu dinya. Jadi ngarti urang. Ieu teh mundur pisan barayanya ti pepeling ti mah itu. Jadi mah itu secara teu langsung bieu teh ngingetan ka urang teh yen
dina kahirupan teh loba ilmu anu ku urang kudu dipudar, kudu diteangan. Jadi lamun misalkan urang rek dahar, urang teh kan kudu naon sih? Teh cukup kusanguna hungkul tapi kudu aya piring. Nah lamun urang teh boga piring atuh nginjem ka tetangga. Siga kitu ngaran urang teh layak daharna teh kitu nya teh Itu kabor mah gitu dah. anjing borongan mam mah. Anjing kudu disensor deui wae. Aing teh geus dipepantes. Ngomong toko anjing. Nya kitu lah mailah. Obrolan dina wengi ayeuna memang kacida berat. Aduh anjing. Berat. Soalna ieu teh seniman ka abentennya baraya hari seniman kahot mah di Pedara. Aduh. Turun pisan mah nya. Abi ge atur nuhun tos diulam Di mugia main panginten kapayuna tiasa langkung seueur masihan proyek ka abi. Amin. Mudah-mudahan mai sing aya mah teh domisili di Tangerang ya. Tangerang Jakarta. Mudah-mudahan engal-engal deui tiasa urang teh non. Nya tiasa caket deui lah. Iya, amin. Hatur nuhun tos linggih ka studio Parana Ngisinger.